ai. Kabonceng Aisyah. Aduh, anak aing ke mana deh ya aing pohon. Aduh. Aing udah nyerang anak aing ya. Mana ya? Pet. Tunggu dulu ya anak aing. Mana Pet? Segitu, udah susu lah. Udah. Oh, Ayo tadi kuku makan. entah enak ya. Abang balik deh heula, abang tadi gebugan pakai sapu. Kok Pet ke mana jing tadi? Lewat mana? Kepipir aku bukan. Ah, tukang. Oh, nges. Ayo urang ulin yuk. Kemana? Terus ke mana kek? Nong kebon kek ke sawah yuk. Cina ulah ululina. Entah yuk mah no, sawah doang yuk rarenge mun gitu ke tempat rame. Ayo ke sawah yuk. Nah itu lah. Ayo, abang bae mau sepeda nanya. Ah, Abah Karak ya datang ya. Ya, abang mantas antarkan si Aisyah. Ya kelan. ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, kemana ya kayak Mas Bahar yo? Bawa tengkolan nih jalannya yo. Wih, tidak kata imbang yo, lewat yo. Karena ini tuh barang kali tadi yo lewat. Woi, dasar. Woi, jadi ya Bahar. Sini ke mana? Ya saya bicara na. Sini ke mana? Aing nyaran kia baik tadi Bahar yo. Panci sepeda can dibayar meureun yo. Atuh aing ge nyaran sia. Atuh aing tuh genjer dong tapi na. Naik sia. Kayaknya kena kacang cokot bae lah, Kacang, diperpong Mas. aja kena aing memarahan bae itu. Kacang mancan. Atuh kacang mah eueuh, jalain usimna. Atuh geus hayu lah nu aya bae lah. Genjer. Genjer teh naon ke? Oh, geus genjer mah ya. Ayo orang tong. Ayo tuh ayo. Mepet. Ayo. Naik. Anjing sia kumaha yo, lempang bae. Tuh lumpang lah yang majasnya duaan. Jak kebon aing jauh pan. Pas tuh. Naik sepeda si lempang bae lah. Kan cuma naik sepeda yang lumpang kumaha sih Bar? Aduh kumaha deui ja. Punya sepeda yang tadi teh kan. Penumpang teh cuma barengan. Yang orang lempang na ge. Ya Pet ya, tungguin ya. Gila. Lempang na ararang ya, Sar. Lain kuna naon. Bah, ada yang pun lebahnya. Kayak nabrak jelema. Oh, Oh nggak salah, kan itu. Mau ada sih yo, nabrak jelema ketempuan ke aing. oh. Bangunan naik sepeda na. Bedah sing dasar, lempang na. Ada masih yo. Kayak takut di rumah. Dasar. Kira datang nak kau kebun. Iya bae mah. Arangnya lempang. Yo, kebun genjeran belah dia yo. Dasar. Kemana? Yo. Yo, keren dulu yo, usia yo. Ayo nggak mau ngalakeun yang nuduhkeun doang. Coba ieu mah kon genjer jual we. Aing kebun genjer mau lobak kene di lebak ya aya. Ieu mah bidang aing jasana kurang kene kon genjer teh yo. Aing di lebak kayak kene kebun genjer mah. Jauh doang sih bisa tah lempangna. Bagus tuh di lebak. Ya bisa tah lempangna nanya aing ke sia. Aing bisa bae aja aing jelema. Atuh labu naon sih lempang ya arangna. Yo lo yo. Genjer aing mah marah rontok tuh. Yo lo ku sia. Geus ke sing kita sahabat lah, nu ngalakeun mah aing nuduhkeun dong yuk. Kebun aing alaan-alaan kabeh ku sia. Aing weuh budak mah cia aya weuh anu bisa digawekeun. Geus aya kek koe ngitah budak, si preman daekeun manehna mah asal ku si diupahan doang. Kira tuh ya isuk di alana. Atuh isuk-isuk tak ku siang ke diala iraha bae sia kaurna. Aing mah bisa ngalakeun tong kaur loba pagawean. Oh enggak sari kitu mah. Itu aing ka Mas Dede. Geus sia ulah kudu ka imah aing deui, langsung ka di bae ka kebon. Ya cenah aya budak na tuh. Engke koe dituduhkeun. Budakna ka sia.
Lah hujan lah. Aing bos. Tulu naon aing lah. Selempang tuh kempoi-kempoi teuing eta. Karena resel aing mah itu tadi ngalelingi lembur. Wah jelema sapotong-sapotong acan. Gara-gara si corona meureun jelema di lockdown kabeh. Anu geus rindu aing ka si Aisyah geus sabulan 4 poe. Poe mun dirasa-rasa rindu aing geus berat jasa ieu. Mun dipikul mah asana kabariak cangkeng aing. Gara-gara si corona ieu lah. Arab jadah doang si corona. Corona! Gara-gara dia corona! Ah! Gara-gara dia corona! Ayo bagi si Aisyah gararate! Ayo geus rindu jasa ke si Aisyah corona! Di lembur ge jempleng! Gramabur sia corona! Ah! Ah! Gara-gara dia corona. Aing sabulan 4 poe teu kapanggih si Aisyah corona. Geus rindu jasa Gramabur cat Indonesia. Ah! 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 Duh, para selamat ya. Anding jangan Habib lah ke balai lah. Kita main air di balai. Ih, beneran amat juga cuaca. Panas. Aing ke lah. Bukan be, karena mau narempel ya awak aing. Wah, di mana aing mainnya? Nah, di dia mau ya aing. Di balai lah. Cocok ya panasnya ya. Wah, kacamata ya ini. Mau serap, kacamata. Nah, iya, salah sih kacamata yuk. Udah lah. Ini, ya mah. Ulah-ulah corona ya mah. Atur ke, ngalengitan jawab aing ya. Panas dia mah. Duh, mantap ya, mantap. Mantul. Pas di pantai ya mah. Preman kerana eta. Kebegoan bae. Di tempat nu panas segitu. Cangkeun gue lah. Penasaran nih si preman kerana yo. Cut. Wah, mantap amat yuk pas di pantai. Oi. Si keur naon? Hei, aing keur moal yuk. Sia ngagetan aing baas ya. Atuh syok kajelena kos jelema edan. Hei, Di tempat nu panas kesarangan mereka kadangan. yuk. Corona mana nempel di awak panasan kieu. Kiraku. Ih, terpercaya. Iya, juga kata di dia. Emang benar? Bener lah. Coba aing ngasantu hayu. Berapa panasan? Oh, geus di dia. Caing. Emang bener yo. Corona silingan nu panas. Bener lah. Aja urang ieu berajam ieu panasan kieu bae. Atuh lamun bisa mah saja. Boy. Atuh saya mah tutung man urang Ih. panasan bae mah. Oh, nya. Sebenarnya mah ieu meureun sacukupna bae urang. Oh, meureunnya. Oh, meureun, cukup apa meureunnya? Atuh saya lah. Yang kesang bae meureun. Hayu geus. Saya kesangan can. Enggak saya mah. Itu yang pada aing itu. Si banjir. Itu orang ulin. Ayo, di mana tuh? Tuh ulin kemana be? Bebas aja preman mah. Ayo. Ulin yuk kemana be? Beb. Nah man. Aing mah ngopi ya. Ulu aing ngalanjung yuk lariut. Ayo ngopi di mana? Duit di mana yo? Yang serangan nang kori mah. Urang ngamen ke mana? Jarah bae. Emang orang tuh bisa ngamen ya? Atuh ngamen lah bisa, cuma jelema di luar. Oh nya. Yang kori teu meunang. Ayo jelema di luar, jelema kukumpulan. Diusir bae. Atuh yo. Makanya orang nyari duit kumaha ya jeung Ares ngopi yo. yo. Ayo ngopi ge aresnya kok sieupan. Kumaha tuh urang ieu? Saya tuh lah. Hah? Saya lah. Leulempangan lah. Yo, bib, mau ngopi ieu. Lariut sirain. Sabar man. Gege tuh akhirnya ngopi, cari rezeki mau ke mana yo. Banyak.
Nah, implukan galah gara-gara Woi, corona yo. Jon, nanaonan sih man. Implukan tada. Woi, nanaonan sih. Implukan Woi, galah belah. ulang man, sih. Implukan galah. Si kunan sih emang si kunan sih masalah anak naon. Di Ciraya lanjut yo gara-gara corona itu sama kopi yo. Wah, dia mah sabar man, kayak aya rezekina. Cuma masalah sepele, cuma gara-gara ngopi dong kunjung ke sumur. Matu yo, ai dari Ciraya, ai kopi. Antong be, antong ka dia mah yo. Untuk dari Ciraya. Atau sabar man kayak ngopi. Waktu ulang kunjung ke sumur, jejero. Punya. Gengsi nolong anak. Terus tuh ai muncul mana tuh? Kempang tuh. Entang mana tuh? Atau empang mana bae? Sesuka hati sih ya, jangan empang nggak di mah. Ih, bunga itu mah. Mana hidung, mana bau? Atau kajen. Hidung gak jakos, cai kopi yo. Pokoknya. Atau sana naon anjing, keseblak letik. Ate ya. Gara-gara yang kopi diangkut kunjung ke sumur. Tolongan atuh. Ayo, Tarik. sabar jalan mama. Diuk, coba nenangkan lang. Dia mau ulah keseblak letik, diuk lan dia diuk. Ah, itu dia punya ini. Dia mah ulah keseblak letik man. Cuma gara-gara yang ngopi doang, letik ngopi mah. Tuh. Nah, lanjung yuk, sirah yuk. Atau sabar aing sarua lanjut can ngopi mah. Atau rezeki mah jam 5 mana yo kayak urang ngopi. Ah, itulah. Oh, Oke. atau panggil sekolah meureun man sorangan. Pan preman mah bebas kan, Bib? Udah ke sumur ge. Atuh sama man, preman bebas sih preman bebas. Hari preman bebas tujuh ke sumur mah lain diceritana man. Kudu isin man, jelema mah katato jeung penetatoan. Jeuh, Naon, Bib? ieu tato sih kunaon yo? Ih, nyaho yang itu nyaho yuk, naon yuk? Atuh ieu mah je bebek. Ngising tai deui. Ai di. Iya, yang itu nyaho yuk. Gila aing malah dikeutna lah. Emang ngising apa ndok yuk? Tuh, tai doang tuh. Bebek siang ngising tuh jelo. Jorok amat sih ngising di dinya. Ih, bebek asal bae cerotna di dieu deui. Asia man. Nyaho ieu mah bebek orokene. Pempesan naon? Bib, sama Bib. Emang jelemak itu Bib di pempasan. Atuh bodoh sia daripada sia diisingan bae ku bebek. Atuh yang tiap kuai meuli pempas bae meureun yuk. Atau gitulah, lamun bungul pempas. Andangan yo tato bebek sia. Pindahkeun ya. Oh, pindahkeun. Ah, gila aing mah deketan sia lah bau. Butai bebek. Amat jombor. Mana karareng nih si Bahar kayak anak tuh. Wih, siapa? Wih, juragan teh mah, labu. Wih, juragan. Ini mah jasar aja mah. Wih, juragan, kunaon juragan? Kunaon? Kunaon dasar? Batok ember tepoing kata jauh. Hei, sia man. Ajang ember ku ngaguling yo. Gitu. Masayo Teka dulu gitu. Aduh. Nah, atuh nempangna. Saya memang posisi memang nebang naman. Oh, Seru. oh gitu. Juragan. Bae juragan. Tidak naon ya, dasar. Iya ini yo. Tidak naon tuh. Kurang naon dari awak mah. Duduk juragan. Dasar. Ini nu kemana gitu juragan yo? Oh, ngomong-ngomong udah kemana yuk? Pusing dengan si Bahar, siapa kapag si Bahar no? Ente manggi. Dimangginya. Dikerisuk ke manggi si Bahar. Emang aya peruna jeung Bahar. Eta budak. Ayo ngeborong genjer. Burung ngabor gejer. Geus ku hari juragan kayak masih Bahar bae teangkeun. Cugan aya di mana? Aing lamun nyaho mah moal idreran ka dieu aing. Kubus aing poho. Ih, gua bisa poho. Atuh geus kolot mun nya jadi poho. Biar aku kolot aing jauh mure karak 20 karak endek. Ye. Bira aku. Aku Mang Dasar. Atuh dasar. Ya mah 20 ge. Desana meureun. Oh benar. Ngomongna sia sana. Karak yang dipincek 20 yo. Wih. Serangan magan. Pincek kiloan meureun. Kita pada le preman. Banget aing mah jina keur lucu-lucuna. Ah lucu. Kan sia sadari. Ayolah mendingan teraing lah. Kemana? Gimana tuh? Tekan si Bahar. Boleh. Tapi aya meureun kieu jeung ngopi. Ngopi. Aya kieu mah ditimbuyan ku aing sia jeung kieu. Boleh. Tenan man. Cak. Cak aing mah sabar. Oke. Rezeki moal ka mana kan? Oh, nya oke sip. Sayo, Ayo tuh. nganter. Ayo tuh jalan tanah tuh. Bisa meureun Bang? Aku bisa aing. Oh, depan aja nyusruk. Tukang segitu angel. Angel. Tadi mah jemping ya lembur. Bari mah jo ocrot ya jual suara jo lemah yo. Bencangkeun lah. Angel amat. Dan tuangan gedung Bang Angel ya Cuman nyaran si Bahar man bos yo. Meureun aing dukung le pas kieu. Ayo kan.
Si Ronald naon? Ronald ieu mah. Ayo mesti akan jelema. Jasa di lembur. Yo awo, preman. Atuh wau ieu mah, orang kota. Iya orang kota kasih yo. Oh, Gan. kota Gan. Orang kota ieu. Di lembur aing mah jangan model kieu mah. Gua bagi sawah. Bener nyawa bae sia, nyawa bae sia. Nah, sia mah terkasih mah meureun kekasepan aing. Saya prakaje buat tuntung-tuntung. Ieu mah. Ya juragan aing nu loba Bang duit. dasar. Cemelel duitna Bandar duit ieu mah bandar duit dia. Ngaku mah ya orang kaya Gan ka urang. Sia ngaku kaya. Geus kawin can sia. Atuh aing bujangan kene si aing mah. Jangan sih sia ngaku kaya. Emang sih geus kawin. Aing geus beberapa kali kawin ning mah karak aing kaya. Oh, Kayak nanya sia kolot pa budak. Iya, tekan dulu ya. Aja kumaha? sedeng be. Sedang kena disebut kolot ya ku aing ya. Leumpang nasi dituntun-tuntun tadi ku si preman. Biasa kalau banduit meureun bos kieu. Juragan mah jadi beurang kena duit. Ya sia, lalaunan opet mau sepeda na. Lawan pet. Ureman. Ya makan lalaunan mau sepeda ureman mah. Sia mah teu bapak sia tos sia nyen rusuh be. Oh bener. Beneran aing yo kapan geus yo. Urang kunaon? Mana bapak sia? Aya di imah. Di imah cenah. Gan. Dapat angkeun ka ditu. Aya ke kali itu. Nu ditangkeun bae yo ka mana? Ayo, Sar. Kira-kira aya tuh di imahna. Itu mana aing dirimu ku barudak. Waduh. Beres sih pantesan tau balik-balik. Ari aing ditabrak, wari ditabrak di bae. Oh, nya Si aing can hade yo Nah, tuh dia kalau cek kene yuk aing. Woi, anak aing kumaha yo? Woi, sia. Kumakeun, main ada tabrak di tahanan. Sia me susungkeun bae. Anja ada sia. Ditabrak di tahanan. Ya, corona tahanan. Pantesan anak aing teu balik-balik. Ya Allah, oh balik-balik na. Gus. Garut. Pantesan anak aing teu balik-balik. Garut. Sia. Ya Allah, Garut. Bari coba. Hei, kita budak, si bejat pemerintah kita lah kerumpul, ngepeng breng breng ini TV. Sial banget. Siap geus geus. Hei, kita ulah kerumpul. Kau nyawa siap, pemerintah harus masuk PSBB. Hei, kita budak, TV ngepeng breng breng ya, tolong arti. Kita ulah kerumpul. Sial dong kata budak.